Tamakos inget ayah hiji awewe urang Tangerang teh ya anu ka Mekah zaman Nawawi kontakan sekeduk di Mekah ka Madinah perjalanan manehanana ke Nagaro ngan di dieuna ye di dieuna bebedana ka Nawawi sanggeus teh bebeja ka Nawawi beus aya naon-naon kula minta jampe dibere jampena lam ya talim qattu tahamut lakon abada matasa abbas lan bimada zaman min hudawa bufalam tarobama wa qatu babatun abadan bijis birasan eta bae terus wirikeun eta cak cenah teh jata malain wiridan naon abi ditungtuna ku ana hadil khoso isupah pada takut aminan misarina riwasuraki mamin mihani ayata hadil khoso isu ieu khususiyatna ieu khoso isu kalau gitu fahfadha jaga gumani engke badai bakal aman salamet min narin tina seuneu wa min surakin tina pamalingan ayata dibabaca bae tengah jalan pan eureun tengah jalan eureun sanggeus lain kena mimitina lain kitu lah eureun sanggeus eureun nyana kieu beuting gorenganan onta berangkat nyana ditinggalkeun nah, onta berangkat teu nyahoeun pan boga anu tukang onta nama ieu turun depan teh. Nah, barang kadijade atuh sorangan. Masyaallah, urang Tangerang. Tah anu boga pesantren di Kali Pasir teh saha? Kali Pasir tah, berarti. Nah eta, atuh ceurik kada sorangan we. Sorangan ceurik kumaha mun tayang aduh inget ka Nawawi. Dihadiahan punya Syekh Nawawi. Masya Allah. Cak Syekh Nawawi baca lam ya talim bae cenah geus ulah hese-hese. Dibaca bae kudu lam ya talim qatu ta'awud lakon abada bari ceurik we sorangan atuh. Terus bae baca lam ya talim qatu ta'awud. Jol teh pamalingan. Je. Cak cenah teh lain ngeundangan maling. Ya pamalingan teh. Cek orang mah siapa ini? Barang di dulu beren banget benek Indonesia. Nah ditanya mana barang dan lain pamaling itu garong Arab. Sabisa-bisa nyana ngomong mencara kurang mah boro-boro nanaon ieu barang ge tinggalin. Kita dibawa ka ditu kula naik sekedup aju kula kiih teu kajahoan deui itu berangkat. Itu cek garong teh. Oh jadi barang-barang loba banyak. Katir. Di urang mah kasih teh buntut kasir. Loba disusul ku garong kapanggil lah orang Arab mana onta nu sekian ieu lihat ternyata Masya Allah itu tukang onta na kaget sehingga kaget jauhun tukang onta bawa eta garong sama-sama orang Arab cekel ku jara onta kene bawa ku nyana ka eta ka Ibu Ropiah nah ditaekeun ka dinya diantarkeun ka ditu datang ka ditu bareng ka ditu disalametkeun aku mah pamalingan disalamatkeun aku pamalingan. Mantap kurang lamun aya pamalingan ieu penyelamat ya. Atuh mata kieu beropiah teh ngomong mah eta manjur jasa lam ya talim qatu teh. Lam ya talim qatu teh manjur jasa. Masyaallah teh Syekh Nawawi. Mantap kurang ge di batalar eta. Ya talim qatu teh hamut lagon abada matasabatan bi mana zaman Kanjeng Nabi Mahtara. Naon penciciren balik terus tadi itu naon sebut tetalar kan aing ge poho teta berarti kula inget ke almarhumah ibu Masya Allah teh ibu bari ngayun-ngayun kula jadi talarna teh eta dikeur ngayun-ngayun mantap lain lalagan teh ibu teh berkah jasa ka nya nama bisa macem-macem lagam nagelam ya talim qatu ta'amud lagona bada wa mada sangan tilok datang kamis kula hes jadi detalar eta ibu bisa aja saya ibu aduh eta kabelah dia eta ya talim qatu ta'amud lagona bada wa sokos kitu dari Nabi Matara ingkan ciciren bare ka Nabi Matara itara sok ngoptina salam mina mangsa eta inu dawabu palam daroba ma waqat
satu hewan bari ratina tah terus kali itu da eta ingat ai keur di ayun-ayun dengan eta teh tadi tilok angin sreupes kitu talar geus eta kakuari manjur tapi kalau teu talar ge haju manjur ya siapa aing hina taya dongeng ibu rupiah seperti kos gitu ilham ya talim teh ya hadil khosoi sufah fazhatakun aminan syarri nari wa surratin min nihani jadi aman tina seuneu moal kebakaran aman tina pamalingan bahkan dibuktikan ku Gusti Allah garong pamalingan bisa nulungan di wiridna sabaraha cenah eta ulah loba-loba memeh subuh 40 antupan hudang subuhna kieu cenah mun jam 7 geus sia mah ulah wiridan geus ulah wiridan model sia mah geus pas itu nanyakeun kumaha mun subuhna jam 7 teu izin-izin